poe ayeuna ye. Si kami jajan serba lada seharian. Nu kayak si kami meuli heula teh ieu bakmi pelita anu viral pisan di Bandung tong poho di ladaan heuh. Atuh nu kadua mah urang meluncurkeun heula teh ka Cibirunya. Meuli we teh cilok asam manis favorit si kami nya teh cilok Neng Wewe. Leuleuh barudak si kami yang ladaan mah loba bateng teh kira-kira. Wes pugu di dieu teh can keabusan sangu jadi langsung we neangan sangu tah bikin ka punclut. Waduh kan barudak ieu mah sambal bakar jeung sangunan nu pangeunana sapunclut sok cobaan gara. Ari pek lapar keneh meuli we teh ayam crispy make saos lapa heuh. Nah, karena si kami selalu makan yang pedas-pedas jadi si kami mah selalu minumnya juga dari Tagul. Atuh ternyata pas kesana teh lagi ada menu baru. Wah, eta es coconut juice harganya cuma 8 ribuan. Wes pugu dibuatnya juga dari daging kelapa dan air kelapa asli. Kalem we buat para pecinta Milo mah di sini juga ada es Milo cheese coconut. Pokoknya mah tinggal diserbu aja we semua gerai Teguk di tempat kalian. Dijamin bakal loba promo sama banyak hadiah. Guys pasti padanya hola bahwa Teguk juga sekarang mah udah buka di Amerika. Jujur liasina teu wawadukan. Iya teh mending pisan. Komodo iya harus cheese Milonya mata. Ini mah benar-benar membanjur ti